Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Was sunanu jeung ari pirang-pirang pasunatan. Al matlubatu anu dipurih anu disuprih fi sholati dina salat eta nau'ani aya dua rupa. Dua warna. Ab'adun anu kahiji nyatana pirang-pirang sunat ab'ad. Wa hay'atun jeung pirang-pirang sunat hay'at. Pasunatan anu aya dina jero salat eta kabagi kana dua gembleng nama. Anu kahiji aya nu ngaran sunat ab'ad, anu kadua aya nu ngaran sunat hay'at. Naon sunat ab'ad, naon sunat hay'at ke kahareupna. Fal ab'adu mangka ari pirang-pirang sunat ab'ad eta isruna aya 20. Oh langsung itu di definisian heula. Sunat ab'ad eta aya 20 jumlahna teh. Minha ti antarana tina isrun eta al kunutu nyatana kunut wa tasyahhudu jeung tasyahud al awwalu anu pertama. Tina sunat ab'ad anu jumlahna aya 20 gembleng atawa ditarik garis besarna kabagi kana dua. Anu kahiji tina kunut wa tasyahudul awwalu anu kaduana aya dina tahiyat awal. Jadi garis besar nama 2 rincina 20 tina nu 2 ieu teh. Nah di dieu. Al kunutu minha ayil isrin tah tina kala untuk naon sunat ab'ad. Sunat ab'ad teh nyaeta sakur-sakur pasunatan tatkala ditinggalkeun ku urang kudu digantian ku sujud sahwi. Naon sunat hayat sabalikna pasunatan nu aya dina jero salat tapi tatkala ditinggalkeun teu ngawajibkeun urang sujud sahwi. Malah tatkala ku urang disujud sahwian salat teh jadi batal. Sabab naon nambahan rukun pagawean tatkala sunat hayat ditinggalkeun teh. Kunut asyamilu liqiyamihi tina kunut eta teh nyakup kana nangtungna kunut. Doa kunut kudu bari nangtung tatkala mampu. Lamun mampu tuluy urang kunut teh bari diuk atawa dengan keadaan anu sejen tah urang otomatis jadi ieu mah eta pertama heula tatkala urang kunut mampu nangtung tapi teu dilakukeun bari nangtung urang wajib sujud sahwi sabab naon ninggalkeun salah sahiji sunat ab'ad gitu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi anu kadua maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Dina sholawat dina doa kunut terakhir ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Tatkala ditinggalkeun bacaan eta urang wajib sujud sahwi. Tah eta teh. Dina kunut teh jadi dibagi deui ya. Anu kahiji bieu nangtung, anu kaduana maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Anu katilu maca sholawat ka Ali ka keluarga Kanjeng Nabi. Wasobihi anu kaopatna maca sholawat ka para sahabat Kanjeng Nabi. Maca sholawat anu sina katilu Kanjeng Nabi ka keluarga para sahabat. Opat tah tina kunut hungkul teh. Oh, lah kalimatnya berarti nya. Jadi sholawatnya kabagi deui gitu. Jadi silu gitu. Jadi sholawat hiji sholawat ka Kanjeng Nabi, 2 sholawat ka keluarga, 3 sholawat ka sahabat. Eta teh jadi misah-misah, jadi bagian tina sunat ab'ad anu terpisah. Berarti kudu naon tuh hungkul. Dina kunut mah. Sebagian tina sunat ab'ad tatkala kunut nyatana kudu bari nangtung. Mafhumna tatkala urang kunut teu bari nangtung, bari jeung posisi urang mampu otomatis urang ninggalkeun hiji sunat ab'ad nyata nangtung teh gitu. Dina kunut anu kadua mah kan maca sholawat dina tahiyat. Oh dina kunut keneh teh Dina kunut ngabas kunut. Wa ala alihi washabihi jeung Nabi katilu. Heeh.
ka para keluarga, terus ke para sahabat. Teluy wa qiyamuhu fi i'tidali thaniyati subhi. Tuluy nu aya kunut terjadi atau nangtungna kunut eta teh terjadi dina i'tidal rakaat kedua salat subuh wa i'tidali witri nisfi ramadhanatani jeung dina i'tidal witir bagian kedua tina bulan puasa nyata 15 nepikeun ka terakhir. Wa huwa dzikrun mustamilun ala du'ain wa tanain. Naon atuh kunut secara fikih? Ngaran kunut teh nyaeta kadar-kadar zikir anu ngawengku kana doa jeung pujian. Sehingga dina kunut tatkala urang teu maca Allahumma hdini fiman hadai tapi diganti Rabbana atina fid dunya hasanah, kumaha meunang? Meunang. Sabab naon da hakikatna kunut mah nyaeta setiap bacaan, setiap pikiran anu ngawangku kana pujian jeung doa, anu ngawangku kana doa jeung pujian. Ngan anu leuwih alus nu mana? Nya nu leuwih alus mah nu mutawatir. Anu mana nyaeta nu Allahumma hdini fiman hadait. Mun dina mah lobaan tatkala orang jadi imam katakan. Jadi Gusti mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya. Lamun Allahumma hadini mah mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kitu bedana. Ini kumaha? Hah? Naon? Acan kala. Kunutil witri mana teh walau ayatan minal Qur'ani itu sok sanajan bacaan kunut teh diganti ku ayat dina kusa ayat dina Qur'an anu mana dina ayat eta teh aya eusi doa tuluy aya eusi pujian. Falau lam yastamil alaihi ma kumaha lamun bacaan teh teu ngurung atawa henteu mencakup kana doa jeung pujian lam yakun kunutan tuh eta mah teu bisa dikatakan kunut seperti kumaha anu eueuh doa jeung eueuh pujian. Dan prakumpul Naon nya kala ayat anu eueuh siga idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Kana teman nyaritakeun kana kiamat. Tah heuk ayat eta teh digantikeun kana doa kunut meunang teu meunang. Teu bisa dikatakan kunut sabab naon? Teu ngawangku kana doa jeung teu ngawangku kana pujian. Berarti lamun sakur-sakur doa mah bisa keneh nya. Bisa keneh sakur-sakur doa mah bisa. Bisanya. Atau kalau eusina aya doa atawa pujian, ada ayat Quran atawa doa gitu. Aya salah sahijina gitu cupar gitu. Cupar eta teh. Tatkala urang memang teu bisa kitu doa kunut. Eta teh. Ngalamun anu leuwih alus mah nya geus anu kuari. Arapal beuneu doa kunut? Insyaallah. Sok bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa Aina bakal di alayu Inna kasabdu la yudait fa'inna kalatan di walayuk do'alaik fa'innahu layadillu fawwalaik walayahizzu man adait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sakitu. Lamun ada kunut nazilahnya aya tambahan doana ngan kunut anu kuarid mah sakitu kunut anu kuarid. Salawat nama edeuk salawat Nabil Ummi, edeuk salawat Nabil wae.
atau sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi Ari etanya. Allahumma salimna gitu. Allahumma sallim Allahumma fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana. eta teh tambahan tina doa kunut nazila Wa bi rahmatika sok nepi ka dinya nu diucapkeun Diisipkeun jaharkeuna tah eta naon? keur lebih lemah gitu ya maafina fi man afain Tabarok tarobana lain. Teu tah tidinya disieurkeun tabarok tarobana wa. Teu ti abi mah ti painahu ah. Painaka tak diwalain doa lain. nya jadi si imam pokoknya mah anu dijaharkeun ku si imam taker anu sir urang oge ngilu maca nuluykeun kana bacaan eta bagian urang tatkala berjamaah Maksudnya geus awal muslimin. Ya amin. Baik sekarang pun bos rumah supaya terpelatih. Muslim Ya, itu teh kumaha. kunut nazila jadi naon atuh isyarah lidaf ini jadi isyarat karena nolak anu didoakeun Allahumma fa'nal bala mugi Gusti nolak atawa nyingkahkeun ka abdi tina setiap cocoba anu datang tamatakan kieu siga talamun anu apik jeung siga akang bonsai lamun ngadoa contoh ngadoa jauhkeun tina neraka ngadoa teh sok ieu eta ukur isarah unggul saya isarah unggul kan kalau orang apalnya riwayatna gitu jadi sunat dilakukan jadi ganjaran geus kitu nya tatkala bacaan ayat atawa doa anu mana doana teh oke tang doa mah pasti otomatis abus karena kunut ayat anu teu nyakup kana doa atawa ujian eta teu bisa dikatakan kunut sawa'us subhi wal witri wakila yazidu fi kunutil witri akhirul baqarati aya hiji kil anu nyarioskeun yen dina tungtung kunut teh pek tambahan kana akhir surat al-baqarah nyaeta rabbana la tu'akhidna ila akhiris surah rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ta sebagian riwayat mah anu nyarioskeun tungtung kunut teh pek tambahan ku eta masalah Ini saku ini Al-Imran tenan naon? nu mana Rabbana faghfir lana dzunubana. Bisa. Tapi ayat seberapa nih? 110 gitu. bana baghfir lana dzunubana wali walidina Nah ini Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar tawaffana ma'al abrar. teuing tak kala urang teu bikin sugan aya lam yakun kunutan ila akhir surati wala budda ala hadal qawli min qasdil kunuti akan sakitu Kalau kan minta ampunan kami kan berarti kan jeung makmumna gitu kan kami mah bahasana lain sorangan. ya teu pantina kunut geus aya wakina bi rahmatika Sorangan syarra ma wah. qadaita wakina bi rahmatika jeung mugi Gusti ngajauhkeun ka abdi sadaya kalawan rahmat Gusti wakina bi rahmatika lain kita syarra ma qadain kana gorengna papasten anu ditibakeun ka abdi fa inna katak di sabab mung Gusti anu bisa ngukuman fa inna katak di wala yuqdo alaik jeung sahingga hukuman atawa ketetapan eta henteu terjadi ka abdi nya boleh si angan pedah di dieu mah anu kilna Syekh Nawawi Al-Bantani nambahana ukur akhir surat Al-Baqarah bari jeung labuda la hadal qauli min qasdil kunuti wajib hukumna ayat ieu teh diniatan kana sejak doa kunut kumaha lamun urang ayeuna diniatan teh ayat we bihadal ayati likarohatil qiraati fi ghairil qiyami anu alasana kudu diniatan kunut teh nyaeta kulantaran urang dimakruhkeun maca Quran bari jeung posisi nangtung fahtajja liqasdi dzalika hatta takhruja anha tuh sehingga paniatan bacaan eta di sejak kunut eta teh hukumna sangat butuh supaya keluar tina kamakruhan anu ieu pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani seperti kitu Udah sejak doa. sejak doa kunut eta mah
Teuing tah misajan mah pokona mah kill di dieu gitu. Ngomongkeun teh nyaeta ditambahan ku surat Al-Baqarah anu terakhir dina doa kunut teh. Berarti lamun tadi ge hadis jangan Quran nya da asup doa apa nih tadi? Ya abis ari sebagian tina ayat Quran mah nya kudu diniatan doa we. Niatan doa ulah niatan Quran. Alasanna teh sepele bieu nya gitu. Makruh Lantaran makar sa Quran badinang tuh. Tuluy wat tasyahud nya takunut sebagian tina sunat abad anu ngawangku kana nangtungna maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maca sholawat ka keluarga, maca sholawat ka para sahabat. Opat ta berarti. Wa tasyahudul awalu tuluy tasyahud awal tahiyat awal asyamilu liqaudihi anu ngawangku kana diukna tasyahud. Tah diukna tasyahud awal eta sebagian tina sunat abad. Wassalatu ala nabi fihi sarwa maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Wa qu'udiha jeung diukna maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Itu jadi diukna dibagi-bagi deui ya. Diuk tatkala tasyahud awalna, tuluy disejaan diuk tatkala maca sholawatna. Eta teh sebagian tina sunat abad anu misah. Wal muradu bihil lafdul wajibu fit tasyahudil akhir anu dimaksud maca sholawat di dieu nyaeta lafaz anu wajib dibaca tatkala tasyahud akhir dunama huwa sunnatun lain lafaz anu dihukuman sunat wa wa at-tahiyyatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad. Tah sakitu lafaz anu wajibna teh. Wa yumkinu ayyurada bi tasyahudil awwali ma yastamilu sholata alal ali. Nah, jeung mungkin ngamaksud dina tasyahud awal maca kana bacaan anu ngawangku kana sholawat ka para sahabat fil akhiri dina tahiyat akhir ala wajin dhaifin menurut qaul anu dhaif anu lemah qaul anu dhaif tamatakan dina tasyahud awal kumaha sedangkeun panaya istilah sholawat batrohnya apa tuh sholawat batroh pernah ngadengeun can? Sholawat batroh teh nyata urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi tapi pokok teu maca sholawat ka keluarga tulis sahabat Kanjeng Nabi. Pan sholawat batroh teh naon teh istilahna teh? Teu ditarima sholawat. Dawuh Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi pernah nyelajeun gitu. Tatkala deuk maca sholawat ulah nepikeun ka maneh maca kana sholawat batroh. Nyata maca sholawat ka kami tapi pokok teu maca sholawat ka duriat kami nyereskeun nanti gitu teu maca kana wa alihi teu pirasa kitu eta teh sahih hadisna matakan dina tasyahud awal kumaha sedengkeun lafaz anu wajib nama ukur maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Nah menurut qaul anu dhaif teu nanaon lain teu nanaon dipilukeun maca sholawat ka keluarga Kanjeng Nabi dina tasyahud awal. Lamun qaul anu mutamad kumaha urang maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi na teh dina jero hate supaya naon supaya shalawat eta teh jadi shalawat batroh eta kitu. Keukeu da ari anu wajib anu jadi sunat abad dina tahiyat mah ukur shalawat ka Kanjeng Nabi. Dina rakatan salat mah tara aya wa alihi kan. Nah, ala Sayyidina Muhammad Sayyidina. Nah, Sayyidina Muhammad heup kan sakitu. Sedangkan eta teh termasuk kana sholawat batroh. Sabab maca sholawat ka Kanjeng Nabi tapi poho teu maca ka ali Kanjeng Nabi. Saleh sebelah. Sebelah. Jadi Ieu mah ngabahas dina salat. anjuran Ngabahas dina salat. Lain anjuran wajib, Ba. nya nepi kana sholawat. Kita tas saja Sholawat Nabi. Wajib eta Nya sebutan anjuran anak gitu. anjuran lain anjuran. Qaul dhaif maca sholawat nepikeun ka ali. Tapi qaul anu mutamad mengatakan sholawat mah cukup Kanjeng Nabi. Kumaha supaya itu jadi sholawat batroh pek diniatan dina jero hate wa ala alihi
wasok bihi wasali itu Tapi lamun kadang-kadang lamun tahiyat awalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad heup. Aya anu nepikeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad heup. berarti eta mau qol anu dhaif. Oh doi pas teh. Nah, dhaif dari anu wajibna pan ukur shalawat ka kanjeng Nabi hungkul. Heeh. Tapi pedah aya hadis anu tadi teh abi teh kumaha carana supaya teu jadi shalawat batrok. Tah aya anu ngakalana teh pek maca ka keluarga jeung ka para sahabat teh di jero hate. Tapi Oh, di jadi ari ieu ari sholawat enak tasawuf teh. Tasahud awal jeung tasahud akhir teh hukumna teh naon tadi berarti sunat abad. Heeh, hukumna Wajib diucapkeun teh sunat abad mah tasawuf awal hungkul. Wajib diucapkeun kumaha? di kadenge Dijahatkeun. rukun kaul gitu. Henteu. Nya kabeh bacaan oge rukun qauli ngarukun qauli teh nya sakira-kira kadenge ku nu macana gitu. Heeh, gegera nyeman jadi sakira-kira bacaan teh kadenge teh jempling teuing gitu. Berarti lamun gitu mah anu tasawuf awal mah ala alihina nah hate. Ini jero hate. Leuwih aman mah. Leuwih aman mah. Tatkala eudeuh ngajaga kana naon atuh? Koordinatan madhab Syafi'i kitu ah. Da madhab Syafi'i mah ukur ka Kanjeng Nabi hungkul dina tasawuf awal. Wa ala sayyidina Muhammad. Abi mah pasal diucapkeun wae. Atuh naon teu naon. Diucapkeun teh naon Karena naon ngan bisi gitu. Keneh-keneh ayeuna nu wajibna ukur ala Sayyidina Muhammad, heuk urang poho teu maca shalawat ka keluarga jeung ka para sahabat sakitu. Ingatan sakitu. Tatkala dibacakeun atuh nya teu naon da geuningan aya hukumna pedah dhaif gitu. Udah lemah. Nah, teh mah sakago. Ya beda lemah kumpul gitu. Sakago Pendapat. Biasa. Ku biasa teh Coba. Ting coba Dhaif teh lemah Lemah. Hah? lemah dhaif teh Kalau dhaif teh koyo lemah. Kalau lemah. Naon atuh pendapat lemah teh jadi pendapat anu diutarakeun ku imam anu teu pati mutabar. Nya teu mutabar tina kailmuanana atawa lamun hadis mah pan teu pira geuningan nipu ka sato nipu ka sato rek maksudna mah deuk newak eta sato ditipu dibere parab ari keur itu tadi tewak kepan Imam Bukhari mah langsung balik deui sok sanajan manehanana apa ribuan hadis manehanana di jalur hadis teu bisa abus kana hadis sahih sababna tukang nipu sato teu dirasa kitu eta bisa nurunkeun kana kelasna keilmuan gitu atuh ulama-ulama zaman baheula matakan eurek teu percaya kumaha kana pendapat anjeunna anu ditulis teh geuningan nepikeun ka dipilihan ge nepikeun ka kituna gitu pilih nu sapina nu nya naon nya ieu maca sholawat kudu aya di dalam eta di sisi nama mal aya di tengah nama aya di tengah nama pasti aya jadi ulang deui teh naon mana surat abad teh kunut nya dinu kunut nantung nya kudu nantung dina kunut gitu jadi nantung maca sholawat ka Kangjeng Nabi dua berarti tilu na ka keluargana ka opatna ka sahabat para sahabat jeung dilakukeun ka genep lagi jeung dilakukeun ulumna ibtidal benar dina itidal kedua dina ibtidal kadua salat subuh rakaat terakhir rakaat terakhir berarti dengan dua rakaat subuh jadi genep itu teh tamadi jeung 7 berarti teu masih kana genep jeung bagian jeung tanggal 15 nepikeun ka akhir bulan Ramadan nepi ka akhir Ramadan nah gitu oh katanya kieu misalkan tah aya mun aya pertanyaannya nepi ka dieu nya lamun misalkan salat witir witir misalkan sok witir misalkan karena 3 rakaat terus make salat naon sih salat witir kumaha salat witir terus make witir pakai kunut ya make kunut dina selain bulan puasa selain anu dia dina salat subuh jeung salat anu bulan puasa diniatanna naon
Beri niatan kunut nazilah boleh. Tapi tatkala orang mah sejan nambahan kunut ada geningan aya sunnah nama maca doa kunut dina salat witir eta mah teu meunang makruh jadi nanti. Da kulantaran anu sunat mah ukur tanggal 15 nepikan ka akhir bulan Ramadan. Kajaba lamun urang niat nolak kana balahi atawa naon lah nolak kana hal anu teu dipikaresep ku urang dieusikeun kana doa kunut. Ah jadi kunut teh kunut nazilah gitu. Jadi cenah naonnya? Teu naon tatkala niat kitu. Kan nolak balahi maksudnya mah. Iya, Pak. Kata sebelumnya teh make doa ieu nolak balahi. Tapi lamun tengah maksudkeun kadinya mah jadi makruh tadi. Jadi yang makruh udah sabar nu disunatkeun pan ku eta. Tujuh berarti teh. Etanya kala maca selawat ka Kangjeng Nabi jeung ka para sahabat Kangjeng Nabi ala wajib dhaifin fa innaha wajibatun ala qaulin. Faida sannanaha fil awali ala dalika fuhima anha tusannu fil akhiri mim babi ula. Falamma lam nujibuha fihi alal asofahum anha tusannu fihi bila syakin. Nggak bisa gitu lah pokoknya mah tasyahud awal kabeh bacaana jeung diukna hukumna teh sunat hukumna teh ngan sunatna sunat abad ieu ukur naon perbedaan pendapat antara tasyahud akhir jeung tasyahud awal. Nah itu ya fil fardi dina salat fardu wa tasyahudul awalu fil fardi dina salat fardu. Praktek tuh Ustaz. Anu mana? Iya kan, awal sama abi we bae. Nanti saya awal. Nya nu cek dia nu dibahas itu. Diukna kudu diuk, lamun kalewat diuk berarti kudu sujud sahwi engke. Sunat abad Abi nya teu diuk heula jeung ngadeg dina rakaat kadua teu tasahud kadua. oh langsung. Ada tasawuf, ada praktek namanya gitu ya. Diuk make diuk iftiros, anu sok dipake dina Rabbil Firli ngan peda bacaan at-tahiyatna ukur nepikeun ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Kan nanti wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelanjutan nanti eta berarti nya. Pembacaan tasyahud awal mah kursa kitu. Nya. Beda jeung tasyahud akhir gini. Diuk jadi diuk na hungkul teu make salawat. Naon? Salawat. Surat apa teh pedir. Tasyahud akhir maca doa tasyahud akhir, maca sholawat dina tasyahud akhir, diuk tatkala maca sholawat dina tasyahud akhir. Jadi diuk nanti dihitung dua. Tatkala ninggalkeun salah sahijina berarti kudu digantian ku sujud sahwi gitu. Maca maca sholawat. Iya. Maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Maca sholawat. Nanti mana? Bisa. Tuluy nomor selanjutnya diuk tatkala maca sholawat dina tasyahud awal. Sholawat ke Kanjeng Nabi terus diuk Dina nalika Maca sholawat. Ustaz pokoknya menurut teh ayat orang teh langsung kieu urang teh kudu kamu geus mah teu meunang benernya. Temen. Berarti batasanna di mana? Nah, batasanna di mana? Batasna karek sakieu. Pokona mah bagian anu dianggap eta teh can nepikeun ka kana hadruku 50%. sakieu. Keredek nangtung. Ya. Pani acan hadruku nya. Balik deui teu nanahu. Ngan lamun geus sakieu, hadruku mah kieu. Ya. Ieu sakieu balik deui batal salatna. Batal Kamu salat. nih kena langsung tuluy nangtung gitu nya. Masuk we nangtung gantian ku sujud sahwi. Kalau segitu mah tidak bisa. Segitu mah terus gamenya. Gantian Kata sujud sahwi oh deui. Lewat. Itu Ustaz itu. Wing pisan. Ada mana kieu tah. Kayak geura aya di hareup eta gitu. Rek sarokaat ini. Oh ngalamun jo tahiyat. Ingat jo nyarek beres. Astagfirullah. Dan teh karek rakaat mimiti. Heeh. Mana ningali batur geus beres. Ah karek sarokaat jero hate teh kumaha tah. Tuluy kan. Itu maksudnya kudu sujud sawi teh. Kudu sujud sawi. Aya engke geura.
tatkala orang mang dina bilangan rakaat. Kemarin mah cek saya rakaat langsung rakaat terakhir. Nah, masa kami mah sok kieu. Sok kieu masa kami mah pas robik pilih atahiyat maca teh gitu bacaan emang. Tapi geus dia robik pilih wahannya gitu kuluna Arabi. Baik dari itu Nyawa sama aya Ngomong, nyawedat. nyawedat. Tapi beres. Henteu jo ingat Teu eta tuh digantian si sawi. Tah, Sunat mun aya salah eta, kieu. sunat. kumaha lamun ka sebutkeun astagfirullahaladzim gitu. Tapi sok salah kieu kan urang Ya, masalah ulah teu kudu astagfirullah. Aya tepan biaya. Makruh dikir dina salat selain Cok bacaan pernah abi salat. nah teh jujur ya astagfirullah nah teh. Makruh. Nah, tehnya makruh. Teu tatkala dibacakeun astagfirullah ieu hate mah teu. Heuh ngan balik deui kudu ingat orang tepan keur salat gitu. Gara-gara inget di keur salat. Tapi lamun nya keur salat nya keur salat sok aya nu model bet ke masjid kadang-kadang pan ngawal salam tuh urang teh wajib. Sok kadang-kadang assalamualaikum kurang wajib dijawab teh Betul. keur salat. Makruh dijawab mah ya, Bang. Da Ari eta mah makruh mah teu nanaonnya ari makruh bisa wae antara da eta mah ngajawab ngan makruhna makruh tarim kade Pak. Makruh tarim teh jadi makruh anu ngadeukeutkeun kana haram, makruh anu mepet-mepet kana haram. Kulantaran naon kahiji bisa ngaleungitkeun kana kakusuhan, kadua megatkeun kana nidom salat kana urutan babacaan salat tadinya eta teh. Meskipun niatna rek ngajawab gitu. Kayaknya da tatkala salam anu wajib dijawab teh tatkala kumaha? Tatkala salam eta teh memang ditakyin, memang dipantukeun ka urang. Contoh urang yang baca salam, salam nanti diniatan ka jamaah. Tatkala anu ngajawabna saurang, eta teh geus cupar jadi jawaban. Anu sajana teu ngajawab dosa teh. Kipayah teh di nyamannya. Jadi urang teh nudon, wah diwakilan ku malaikat gitu. Waalaikumsalam nah gitu, Pak. Assalamualaikum. Anu bersin. Atau urang keur salat sunat. Kadang-kadang anu Ujug ngong adan. Pan ngajawab adan teh alus. Hukumna ngajawab adan teh panan Fardu kifayah. fardu kifayah. Fardu kifayah. Kumaha teh eta urang keur salat makruh heuh jadi makruh tahiyat. Nah, ini masalah kieu Ustaz. Masjid A, kurang adan, dijawab kurang. Terus beres yuk, kadang-kadang masjid B, adan deui acan beres tak kumaha langsung ngajawab dia teh atas pengiti. Lamun urang kaburu geus ngajawab anu jauh, Pak. Tatkala anu deukeut adan jawab anu deukeut. Jadi 2 kali berarti. Berarti 2 kali gitu biasa. Tatkala urang apal, urang make ngadaguan anu deukeut geus anu deukeut. Da anu wajib dijawab mah anu paling lain anu paling deukeut sih, Pak. Anu kadenge urang. Ya kadang-kadang mah kadenge anu ya atas beres teh atuh kadangu. Aya deui ieu misalkan dia deui kadang-kadang waktu sami kadang dijawab teh ku urang. Antara kalau kasusnya seperti gitu, nu wajib dijawab anu paling deukeut, anu paling deukeut. Hiji paling teh. Ya kadang-kadang gitu. Itu kan can beres euy tidak beres itu aja gitu. Eueuh gitu mah kumaha lamun keur dina motor. Kan sih anu liwatan kurang teh loba. Masih anu geus kumaha ada 5 juta ada di Allahu Akbar deui hayo. Eta aya pertanyaan eta. Nah, Tapi kan sok salat sunat punya qobla misalkan sacan adan. Terus kayak langsung adan si itu kayak adan tapi itu juga jawab nah hate Allah. keur bari salat. Allahu Akbar gitu. Makruh. Nah hate teh Makruh aya. Pernah ganggu kana kahusuan, pernah teu keur salat meureun. kan sih. Gitu. Sedangkan ari adan teh hal anu sangkut pautak jeung salat. Matakan makruh teh eta. Matakan aya istilah takbiratul ihram. Naon takbiratul ihram teh ngaharamkeun hal anu tadina halal. Eta teh matakan geus haram we. Ngan tatkala hal anu alus tuluy kurang deuk dilakukeun dinu salat teu nepikeun ka haram. Ukur makruh kan makruhna makruh tahrim eta teh kitu. Neng berarti neng kelihatan dijawab. Ya ulah. Ikanna lapang gitu. Hukumna kitu we. Tapi yang kebiasaan sok aya wae bedanya. Soalnya gitu, ngapan orang leungit eta kahusuan beneran. Benar gitu. Anto oke. Sok gitu oke. Oh kawan-kawan urang. Kayaknya jawab betul gitu. Matakan orang ayeuna inget kana adan teh otomatis urang tepat di huseu teh salat teh. Ujung adan di euy adan kudu ditembalan beneran wah kecewisna hate teh. Padahal ke salat. Kebiasaan eta nembal jadi Gitu. Baik, enggak mati lah urang. Gitu. Diuk dina tasyahud awal dina salat fardu. Berarti lamun dimulain salat fardu mah teu kudu teu ngaranggar kana sunat. Kudu kunut. Teu kudu kunut intina.
Kalau sholat sunat ya, pokok tahiyat awal mun sholat ting ai sholat 4 rakaat sunat aya tahiyat awalan gitu. Aya. Pokok atau urang teh tahiyat teh kumaha digantian sujud sahwi henteu. Eta mah sabab terjadi sunat abad dari sunat abad mah ayana dina sholat fardu. Tatkala sholat non dina sholat fardu teh naon tatkala diwajibkeun digantian ku sujud sahwina. Kala teuing aya pendapat lebih lanjutnya tanya wa kadza fi nafli falau nawa arba'an min habi qasdin ayat ya bitasyahudaini fataraka walahuma sahwan aw amdan sajada lisawi alal mutamad. Oh henteu menurut qaul anu mutamad sok sanajan urang dina salat sunat anu 4 rakaat poho tahiyat awal pek gantian ku sujud sahwi menurut qaul anu mutamad, qaul anu dipegang teguh ku para ulama Syafi'i. Nah, itu bahasa geunana mah Fa'ilam yaksid al-ityan bidzalika wa tarku fala sujuda was sumiyat hadhihi sunan ab'adon li annaha lamma jarat bisujudi asbahatil ab'adol haqiqata wa yal arkan fi mutlaqil jabari. Tatkala ditinggalkeun kumaha nebikeun ka sujudan fa'ilam yaksidil ityana bidzalika wa tarakahu fala sujuda. Untuk tatkala orang digantian ku sujud sahwi teu naon bahasana ku sakitu dina salat sunat mah heup koma wasumiat hadhihi sunan ab'adon. Ieu mah pembahasan kunaon sunat ab'ad di ngaranan sunat ab'ad li annaha lamma jubbirat bisujudi asbahatil ab'adul haqiqata wa yal arkan kulantaran sunat ab'ad disarupakeun jeung hal-hal anu hampir seperti rukun. Matakan tatkala ditinggalkeun teh kudu aya gaganti, kudu aya tatambalnya eta ditambalan ku sujud sahwi ngaran sunat ab'ad. Fi mutlaqil jubri dina mutlakna wajib ditambalan, dina mutlakna wajib digantian. Ya tatkala urang dina rukun, dina hal-hal anu rukun poho maca Fatihah pan sok sanajan urang geus kana surat keukeuh wajib balik deui kudu ditambalan di bungan saha maca rukun gitu. Masalah kena definisi naon sunat ab'ad nya eta sunat tatkala ditinggalkeun wajib digantian ku sujud sahwi. Kunaon di ngaranan ab'ad ku sabab disaruakeun kana rukun. Tatkala ditinggalkeun wajib digantian. Ari rukun mah digantian ku rukun anu sarua, lamun sunat ab'ad bari gantianna ku sujud sahwi gitu doang. Eta nu gembleng nama pokona mah sunat ab'ad teh kahiji dina kunut, kadua dina tasyahud awal salat fardu. Wal hayatu jeung ari sunat hayat eta katiratun loba minha di antarana sunat hayat eta tasbihatur ruku'i pirang-pirang maca tasbih dina ruku was sujudi jeung dina sujud maca subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim hukumna sunat hayat. Tatkala ditinggalkeun menang ngan teu meunang kana pasunatan. Wa takbiratul intiqali tuluy maca kana pirang-pirang takbir intiqal. Naon takbir intiqal teh? Takbir tatkala urang pindah rukun pagawean tina nangtung kana ruku Allahu akbar eta teh ngaranna takbir intiqal. Pokona mah selain di takbir ihram, takbiratul ihram ngaranna takbir intiqal. Wa du'aul iftitahi tuluy katiluna maca doa iftitah. Wa ta'awudu anu kaopatna maca ta'awud, maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim meme Fatihah hukumna sunat hayat. Qabla al-Fatihati dina meme maca al-Fatihah. Wa ta'minu tuluy maca amin, maca amin dina Fatihah eta hukumna sunat hayat. Ba'daha dina saberesna dina sabadana Fatihah. Wa suratu tuluy maca surat pondok ba'da ta'mini dina saenggeusna maca amin. Poho ieu urang teu maca surat pondok atawa disejaan memang teu niat teu rek maca surat pondok kumaha jadi salatna jadi kan pedah teu meunang pasunatan. Pasunatanna kumaha kieu gambaranna mah. Lamun dina risalah muawanah mah bahasana teh kieu. Bentuk tina kaipisan iman urang tatkala ngadenge hal anu urang dianggap kudu teh geuningan sunat
tuluy kurang teh ditinggalkeun ku sabab apal sunat tah eta teh bukti yen iman urang teh ipis. Contoh awal mah urang keur can ngaji riyad mah maca surat teh asa wajib, maca doa iftitah asa wajib, geuningan geus ngaji teh naon sunat geuningan. Tatkala ditinggalkeun teu naon. Geus apal kitu teh urang keur salat ditinggalkeun, maca iftitah ditinggalkeun, maca surat ditinggalkeun teh eta teh bukti yen iman urang teh masih keneh amatir kitu. Geus pokona mah sunat anu mananya sunat eta teh nya kudu dilakukeun ku urang kitu. Prinsip urang mah da moali lah barina gitu moali lah. Tamin maca amin ba'da maca surat dina saenggeusna maca amin wal jahru tuluy narikeun bacaan wal israru jeung ngalaunkeun bacaan fi mahallihima dina tempatna jahar jeung israr. Aya imam keur salat maghrib, aya maghrib teh bacaanna dilaunkeun kumaha sah teu berjamaahna sah. Ngan pedah teu meunang sunat hayat tawasa balikna. Waman taroka tu waman jeung cing sajalma taroka anu ninggalkeun si jalma sayan kana hiji perkara minal abadi tina pirang-pirang sunat abad amdan barina ngahaja au sahwan atawa poho fasunnatu mangka ari kasunatan lahu pikeun si jalma eta yasjuda yen sujud si jalma lisahwi karena poho kesunatan pikeun jalma anu ninggalkeun kana sunat abad baik ngahaja ataupun poho mangka sunat digantian ku sujud sahwi. Wal hayatu jeung ari sunat hayat eta layas judu teu sujud ieu si jalma laha pikeun sunat hayat wa in tarokaha sok sanajan ninggalkeun ieu si jalma kana sunat hayat amdan barina ngahaja. Jang jalma anu ninggalkeun kana sunat hayat teu wajib teu sunat digantian ku sujud sahwi sok sanajan dina ninggalkeun sunat hayat teh bari jeung di haja. Falau sajadah tu mangka lamun sujud si jalma litarkiha karena ninggalkeun sunat hayat muta'ammidan barina ngahaja li sujudi kana sujud batalat mangka batal naon salatna si jalma tatkala ninggalkeun sunat hayat poho urang teh teu maca surat, poho urang teh teu maca tasbih, poho teu maca amin, hog urang teh arek digantian ku sujud sahwi, digantian ku sujud sahwi batal salatna. Sabab naon nambahan kana rukun pagawean. Waman syakka waman jeung cing saha jalma syakka anu mangmang ieu si jalma qabla firogis sholati dina memeh rengsena salat fi adadima dina bilangan rakaat sallahu anu salat si jalma kana ieu ma mina rakaati nyatana tina pirang-pirang rakaat au syai'in atawa mangmang dina hiji perkara min arkani sholati tina pirang-pirang rukun salat wajaba mangka wajib alaihi ka ieu si jalma naon ayubniya yen ngadegen si jalma alal yakini kana yakin wayati jeung ngadatangkeun si jalma bima kalawan rukun syakka anu mangmang ieu si jalma fihi dina dina rukun teh wayusanu jeung disunatkeun lahu pikeun si jalma naon ayas judaya sujud si jalma lisahwi karena poho disunatkeun sujud sahwi aidon saperti halna sunat abad ai kama sunat abad. Salat ya, ari keur salat teh memeh beres, memeh salam, mang urang teh. Fi ada di masallahu mina rakaati tina bilangan rakaat, aing teh eta rakaat kadua, rakaat katilu. Kumaha eta? Tatkala ari sak mah da 50% nya henteu. Urang mah yakin da ieu geus rakaat katilu, eta mah geus lain sak. Ieu mah sak 2 tilunya 2 tilu. Kumaha mengantisipasina? Pek cokot rakaat paling henti. Lamun urang 2 atawa 3 geus cokot anu 2 na. Tuluy digantian ku sujud sahwi. Atawa mangmang dina rukun pagawean. Aing teh tadi teh geus maca Fatihah cenah euy. Poho deui tadi dina rakaat. Poho deui asal langsung kana surat, tapi da asa maca Fatihah. Kumaha eta solusina? Pek tatkala memang mangmang dina salat teh mikiran eta itu mangi titik temu kumaha geus pohokeun pek lanjutkeun salat tangan wayahna tungtungna disunatkeun sujud sahwi kitu mungkul. Henteu. Heuh bener gitu. Jadi geus mangmang wajib alaihil yakin. Urang teh wayahna dina jero salat eta urang kudu yakin, kudu ngadegen kana yakin maksudna kumaha.
keruku aing teh tadi teh Fatihah tuh nya wah ayo pikiran keruku eta teh ari yakin teh kana poho teu maca Fatihah kumaha tulikeun salatna tambahan sarakaat bongan sah ninggalkeun kana rukun pagawean ngan lamun yakin teh tadi mah dasa geus maca Fatihah teh tulikeun salatna tungtungna gantian ku sujud sahwi anu nambahan tadi sarukun geus sarua gantian ku sujud sahwi ngan pedah si rukuna kudu dibalikan tadi kaliwat mah mun yakin kaliwat mah berarti kudu tambahan rakaat tambahan rakaat teu kudu pegat salat mah teu kudu pegat Tapi upama itu sawe salam kumaha biasa teu. lamun tos awe salam biasa Biasa jadi nama hari sarok. sia ieu pan aya riwayatna Dulyaden dina riwayat Dulyaden teh aya nu nyarioskeun Kanjeng Nabi teh salat lohor aya nu nyarioskeun Kanjeng Nabi salat asar ngan paring loba anu make nyata salat lohor dari lohor mah pantesna keur tundu keur panasnya Kanjeng Nabi teh salat teh ukur 2 rakaat salat lohor teh ari sahabat anu adab mah nya teu nanyakeun pasti oh ieu mah nasah mansukh jadi nasah mansukh teh naon atuh revisinya ganti hukum teh nyabut tuluy diganti ku acar teh revisi kan oh ieu mah revisi berarti nasah teh anu tadina salat lohor teh 4 rakaat jadi 2 rakaat pendapat sahabat anu adab karena ngomong teh orang Baduy nanyakeun am qasorta am nasita ya Rasulullah nah dia anjeun teh ngosor kana salat atau memang hilaf da bieu teh geuningan ukur 2 rakaat eta teh salam teh Pak Haji Kanjeng Nabi teh nanya kepada sahabat teh emang nya cenah bieu urang salat lohor teh ukur 2 rakaat mun cenah 2 rakaat Kanjeng Nabi teh langsung lanjutkeun namanya cenah 2 rakaat sehingga mafhumna kumaha tatkala memang henteu nimbulkeun fitnah lamun urang keur di masjid ya lamun keur sorangan mah langsung we kumaha eta nya teu naon malahan mah Kanjeng Nabi oge kapisah heula ku obrolan gitu ai niatna deui kumaha teu kudu niat langsung Allahu Akbar nuluykeun ka nu tadi Rakaat kecil ka opat. teu kudu niat sholli atau nawa itu naon teu tuluykeun masa Baduy aya ti baheula teh Baduy teh naon Baduy teh Arabi teh jadi suku udah suku lah pedalaman kampung-kampung leutik atuh kampung-kampung leutik di pasisian Mekah ayahnya di Baheula da lain Baduy bahasa Arab mah Baduy Arabi Baduy bahasana banyak uang. langsung ngomong domba lain Baduy di urang lain ngaharamkeun anu halal. bener deh Setel itu mah Kan eta mah ngobrol heula gitu. tentu udah emang poho kali ya ban poho mah Aya sebab Menangnya pokoknya. sebab anu dimenangkeun teh memang biar Kanjeng Nabi dihilangkan yang naonnya jang umatnya tatkala kejadian seperti itu geningan aya Kanjeng Nabi yang syariat terus teh kumaha maksudna teh terus manehna sujud sahwi maka salatna batal anu ninggalkeun sujud anu ninggalkeun sunat hayat maka salatna batal anu manehna sujud sahwi sabab kaasup naon nambah-nambah kana naon rukun pagawean Baik, aing 10 tanya masalah tatkala mangmang dina rakaat atau mangmang dina ngalakukeun hiji rukun pagawean wajaba alaihi ayyubda alal yakin tatkala mangmang dina rukun pagawean atau dina rakaat pek adegeun heula cokot yakin urang gede ka nu mana tatkala kurang tambahan tatkala geus yakin tong ditambahan ngan wajib sunat tungtungna ditambahan ku sujud sahwi. Abi mun kieu Ustaz mang dina nalika mangmang sunat abad. mang dina Fatihah sok kieu mah jadi sok aya alhamdulillah balik deui alhamdulillahirabbil alamin deui kitu tah kumaha. Eta mah lain. Ya eta mah ngaraksa kana bacaan. Jadi sok poho jadi diawatan deui we jadi deui kitu teh naon. Teu naon. Teu naon. Jadi sok aya kitu bolak-balik we kitu nanti. imam ge aya imam ge Ning yakinkeun mah. Aya. Ning yakinkeun. Bieu aya pilihan teu kudu balik deui yakinkeun. geus gitu semacam Kan jadi yang kaliwat si Yakin kaliwat. Yakin kaliwat mata balik deui oge gitu.
Untuk area mah jadi sakna can jauh, ari bentuk ti dimasak nanti geus jauh Jadi Fatihah jeung rukupan geus ka gerakannya geus beda gitu nya. Ari sabeur mah ka paham ku urang mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sacan pase alhamdulillah gitu. Nah gitunya. Sia gitu. Ingat kana huruf gitu tah. Eta mah balikan deui tatkala urang ngarasa masih keneh kurang mah. Ngan ulah naon atuh. Setik-setik dileungitkeun. Soalna naon penyakit bisa jadi mang-mang. Bisa jadi Ya waswas. ada tamang pasti gitu ya. Latihan terus kan. Aing Gitu supaya teu salah gitu. Karena sok kepikiran kita tiap balik sok jeung sin. Apa sok apa sin heula gitu. Tah sok kepikiran gitu ya gitu. sok yakinkeun. Moal lah paling saurang poe gitu nama lamun bener-bener serius gitu. Moal lillah. Pokona mah lamun pikeun ka was-was eta kala was-was kajeun tinggalkeun ka mang-mangan eta langsung we. Berarti lu tadi mah kudu sujud sahwi nya. Anu sarakaat anu mang-mang dina rukun pagawean langsung. Nantat kala dina sunat hayat ulah sebatal salatna sunat hayat. Itu anu abdi ka sahabat yang tadinya awal kita berdoa. Lain namahan geus namahan kana rakaat atau sujud sahwi da poho rakaat ya. Poho rakaat. Tadi teh ayubna yakin. Ada keyakinan ya. Antara 2 jeung 3, heuh urang teh yakin kana tiluna boleh tatkala memang benar yakin kana tiluna mah ngan jang ihtiyat jang kehati-hatian mending keneh ambil rakaat paling saeutik tambahan di rakaatna tungtungna tambahan ku sujud sahwi atawa dina rukun pagawean aing tadi maca Fatihah teh nya atau aing tadi ruku teh nya da rasaan teh beres maca surat langsung sujud pikiran keur sujud teh ada yakin geus ruku nya teu naon ngan ke tambahan sujud sahwi lamun yakin teh kana teu ngalakukeun ruku teu ngalakukeun kana ruku kumaha tambahan sarakaat salatna tungtungna tambahan Jadi kieu ya sahwi rakaat hiji. Rakaat kahiji juara tahiyat. Tah kadua teh tahiyat deui. Nah ingat na nu kadua mah sedikit pasti eta mah kadua. Pas terakhir teh kudu sujud sahwi gitu. Oh eta teu Langsung eta mah. eta mah surat tambahan Eta mah hayat kana tambahan. Nya cek kalimat eta mah cuman abinya. Nah eta lamun namahan rukun kitu nya eta mah pasti nama aja namahan rukun nya. Jadi tahiyatna jadi 2 kali. Eta teh jadi batal atau eta apa opan Oh nya yang ingat teh pas rek beres deh. Halo Mas. gitu Ya, istirahat teh setengah ini. Ai lamun anu lebih rakaat aku mah. Lebih rakaat Ya, haja. Mang gitu jadi asa. Jadi mang sujud sahwi solusi nama sujud sahwi kan kala teh eta tanu sopat itu Asal mang. Imam galuian. Imam pasti dapat dina rakaat bapak rakaat teuing sunat rakaat kapar 2 poho rakaat jadi nyuruh ka imam abadi amdan sawan basunatul yasjuda wa katalau syakka fi tarki ba'din muayyanin kal kunuti fa inu yasjudu li anal aslan damu fi'li salat asar jadi 5 rakaat. Oh 5 teh nya salat lawan salat asar. Ternyata asar isu pilih-pilih dari stop atau berdoa kalau lumur ieu mah. Wow, bisa salah. Kaulah atuh ieu kaulah. wala la qalu wa yadalil tu fi hadzal mithal zamul itmamu wa yarju ila dhanbihi Orang kan biasanya lamun salat sudah ruku 3 kali kan. Tanpa rakaat 2 kali karena keciri urang tiga oh ieu mah rakaat 2 ya. babacaan. Tenang. Nah, iya kumaha Pak Ustaz ya kami imam ya nya. Makmum. Nya ngemakmum, imam anu lepat gitu. Urang jadi mangmam kan. Jadi 5 rakaat imam teh. Nah, imam teh 5 rakaat. Itu ku ieu mah sih. Itu mana gitu tepakeun atawa sujud sahwi sorangan gitu. urang mah langsung we tatkala yakin 4 rakaat si imam nambahan maca subhanallah kan
subhanallah si imam teh keukeuh nangtung salam we urang. Apal teh nyebut subhanallah ngilu. Salam urang. Salam. Soalnya urang geus apal kana batalna si imam. Lamun apal kana batalna si imam pan nambahan sarakaat batal. Da sok sanajan si imam teu apaleun pan urang nu apalnya. Jadi orangnya otomatis Jadi lamun batal. sama-sama tak apa. Nah, Aja lamun sarua teh apal eta masalah. Tapi pernah kejadian gitu mah. Nya gitu solusi nama. Subhanallah si imam masih keneh nangtung geus urang mah salam. Ya, Posisina dina tahiyat akhir kieu. Ya emang geus assalamualaikum subhanallah geus assalamualaikum tapi melong di abi mah nararantung da apalnya eta teh acan. Jadi kurang sarakaat. Nararantung mah mah melong heula jeung nangtung deui we. Jadi jadian kayak Abi teh jadi milu deui ka eta gitu tah kumaha. Ai imam nangtung yuk baru harapan. Itu pernah abi Kitu mah batal atuh. Atunya heueuh. batal sahana. Kabehanana. Aduh. Dapan orang geus liwat kana hadruku eta mah. Oh lamun urang geus nangtung si imam diuk subhanallah si imam nangtung urang diuk gitu. Sama batal duana batal. Jadi kieu cerita tadi. Ya geus paham. Tahiyat. Jadi posisina lamun edeuk kumaha. Mun edeuk urang geus nangtung maca subhanallah si imam masih keneh teu ngarti atawa nangtung di mah tuturkeun. Nganamun si imam nulikeun kana salam urang mah kadinambahan kana sarakaat anu kurang. Lamun tadi nu leuwih maca subhanallah teh posisina keur tahiyat akhir. Subhanallah geus leuwih ti 3 kali si imam teh teu balik deui dieu. Ngodang dulu ya salat urang mah geus maca salat. Ya mah ngaret heula ka tukang si imam. Ku Wae dah salah. gerakan imam tos ngadang terus uwi deui kana ieu tahiyat akhir untuk ngabacakeun. Batal Pak Haji. Angin batal. Terus pati. Diwakilkan subhanallah oge. Ya. Jadi cara paling kana manu urang farakoh salat. Posisina tatkala siat Tapi gitu. teu ieu mesti teh paling subhanallah unggulnya teh aya deui kitu nah kudu ditepak. Kayak walaupun orang ada ngorbankan salat, ada berjing posisina lamun geus nangtung mah si imam balik di kana diuk batal Ya. posisinya. Jadi cara lebih baik mah mending keneh tang posisi diuk tulis salat. Tulikeun orang masalah gitu. Eta jawabanna kitu kalau imam leuwih teuing atawa kurang teuing. Kakek lain sing ujuk kan mobil rakaat pertama gantian sujud sahwi. Heeh, tatkala posisina sia kitu dina rakaat pertama. Perasaan rakaat kedua tahiyat eling anu aing teh karek rakaat pertama gitu. Tapi salat anu tuluy nama rakaat tuluy namanya sampurna gitu kumaha gantian ku sujud sahwi. Sujud sahwi make doa atau bahasa sujud langsung. Make doa. Oh iya. Eta kurang kirim na bro eta. Aya kacau. Apa langsung sengketa. Gitunya. Pil penuh teh ini. Oh nama jadi dinu masalah mangmang selain mangmang nate dina takbiratul ihram atawa dina niat tatkala takbiratul ihram kabeh kamangmangan eta pek adegeun kana kayakinan lamun aya anu kurang tambahan kana sarakaat mun dinu rukun teh mah lamun dina kasunatan ciga tadi posisina dina kasunatan sunat abad teh meureunna kumaha eta nya gantian ku sujud sahwi selama eta lain dina niat lamun mangmangna dina niat kumaha mangmangna dina niat mah mun beres salat ya oh ya kudu salat tidak salatna teu sah sabab naon ari niat mah mun nabi teh aslil in iqadi jadi tatkala urang mangmang dina asal ka absahan gitu pan absahna salat ayeuna di takbiratul ihram eta kumaha eta mah teu bisa digantian ku sujud sahwi tapi kudu digantian ku salat nu anyar deui sok sanajan geus lila ingetna teh tilupe kemudian karek inget punya salat harita teh asa kurang eta kumaha poho dina niat gitu oh ya nah salat eta kudu digantian ku salat nu anyar nalika ingat gitunya teh bisa diyakinkeun kudu digiring karena keyakinan keke atat kalamang-mang kan 50% urang kudu ngadegeun kana keyakinan iya yakin teh yakin dilakukeun atau teu dilakukeun gitu cokot salah sahijina tadi teh anu tadi lamun dina jero salat keneh tuluy anu pohonna teh rukun pagawean tambahan di sarakaat lamun beratna kana yakin kali tuluykeun salat ngantungna duanana digantian ku sujud sahwi kitu dina niat oge nalika mangmang yakin keun geus gitu. Nah kecuali dina niat yang niat tentu bisa gitu
dina niat kudu jadian di salatna tatkala mang-mangna dina niat. Jadi sak pokona gambaran sak teh bener-bener mang-mang pisan gitu orang teh gitu, mang-mang 50% ngaran sak mah. Dalamun berat ka salah saeuji mah lain sak asem mah teh. Ana syaka bisarti ba'da salami la yutiru falau syaka ba'du hal kana mutawadian amla fala yadurru wa in kana mutayakkin al hadati qabla sholati li anna al asla annahu lam yadkhul fi sholati latu. Kumaha lamun urang mang-mang aing teh boga keneh wudu teh nya salat teh. Contoh an boga wudu tina salat samemehna tawa wudu na teh wudu langsung salat gitu tah. Aing teh boga keneh wudu teu tatkala bener-bener mang-mang urang teh boga keneh henteu boga keneh henteu tuluy ingat tadi teh geus wudu tah eta teu masalah. Tatkala salat geus beres nya geus kudu digantian. Sabab li anna al aslu la yusyakku al aslu la yuzalu bisyakki. Kaasalan mah teu bisa dileungitkeun ku kamang-mangan ada asalna urang geus wudu sok sanajan aya mang-mangan oge geus anggap urang boga wudu. Kecuali lamun orang berat karena batal kurang diyakin-yakin tah eta batal eta lain sak eta geus leuwih kitu leuwih ti 50% lakin yang tani wa ada istinafu sholatil ukhra bihada taharati tapi catatan lamun bieu anu mang-mang boga wudu atawa henteu soron kaabsahan urang dikatakan boga wudu ukur dina salat eta. Tatkala ada salat fardu nu sajen urang kudu wudu deui moal mang-mang kitu. Oh, kayak itu pertanyaan. Lamun inget na ieu dina niat nya, lamun inget na ieu dina niat pas dina jero salat, urang ngabatalkeun atau neruskeun salat heula bereskeun. Dina niat. Tulikeun bereskeun heula salat. Ulah ngabatalkeun kana salat. Terus gede euy ngabatalkeun salat teh. Naon wae sih teh? Anu meunang ngabatalkeun kana salat teh geus. Acan enak hareupna bab selanjutna. Kau kantik deh. Wa sujudu sawi jeung ari sujud sawi eta la yazidu teu ditambahan eta la yazidu teu nambahan sujud sawi ala sajadataini leuwih kana dua sujud. Sok sanajan urang mang-mangna loba tulis surat abadna nu ditinggalkeun leuwih ti hiji sujud sawina mah keukeuh hiji teu kudu jadi dua teu kudu jadi tilu. Wa mahalu qabla salami tempatna sujud sawi nya eta memeh salam sabada maca beres maca tasyahud akhir beres tasyahud akhir pek sujud tambahan 2 kali diniatan sujud sahwi bacana kumaha subhanallah la yanamu wala yasu wala yaduru syakku ba'da firaghi sholati fi syai'in min dzalika illa fi niyat. Tatkala kamang-mangan eta kainget teh geus beres salat eta mah geus teu masalah kecuali mang-mang dina masalah niat nu tadi teh. Tatkala mang-mang dina masalah niat wayahna salatna kudu jadian deui. Namun mang-mang dina Fatihah, tuluy mang-mang dina salat abad, tapi urang geus beres salam kumaha eta geus secara fikih mah teu sesuai hadis Dzulyaden tadi. Secara fikih mah geus eta mah teu masalah. Ngalamun Dzulyaden mah tadi komo pohona teh ngurangan kana rakaat tambahan deui. Tambahan deui. Tahu aya teh pertanyaan atau dican paham ya masalah sunat abad jeung hayat. Kudu paham sok. Insyaallah. Oh, sih naon wae teh sudah abad. Sunat abad tadi garis besarna suriji 2 kira. Kunut jeung tasyahud awal. Sunat hayat geus we pas sunatan salain ti tasyahud awal jeung kunut gitu. Tahu ini. Diulang gitu. Kayak diulang deui. Sok. Hiji tahu? Ini sudah tuliskan. Saya mau baca kadinya. Hayat Hiji nangtung, iya dina sunat abad. Hiji nangtung, dina kumut, hiji nangtung. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi. sahabat keluarga Dua ceritanya. Tilu ka para keluarga. Tilu. 4 ka para sahabat.
4 kalimana jeung dilakukan atau dipigawena dina ibtidal rakaat terakhir dina salat subuh. Berarti seberapa teh? 5. 5. Jeung tanggal 15 eta ke seberapa? Ente tama abiskan nu kalima. Jeung tanggal 15 lain tanggal 15 jeung tanggal 15 nalika akhir Ramadan. Yang 15 akhir bulan Ramadan. Sore nalikana. Dina kunut meta unggul. Berita syahud awal. Diuk terus 7 genep berarti 7 diuk dina tasyahud awal dina salat fardu. 8 maca shalawat ka Kanjeng Nabi. Salapan diuk dina nalika maca shalawatna. 10 naon? Nggak usah gitu ah. Oh ngan salapan. Taman berikut ini 20 teh jeung salat ieu 10 mang abuskeun tak mang. Mang naon? Lain sih surat abad dari mang mah. Mang aja. Itu mang tadi mang dina rukun pagawean, mang dina bilangan rakaat. Yang saya berarti boy namanya. Maksudnya 20 itu jeung ieu meureun sunat hayat gitu. Tapi mau geus jadi kan Lain. Enggak 10. Yang salapan lah. dan lewat tamamah Bahasana kieu bahasana. Jumlah sunat abad aya 20 di antarana kunut jeung tasyahud awal. Bahasa Riyad ukur sakitu. Berarti aya keneh berarti. Nya nu aya keneh eta teh kabehanana ukur dina tasyahud awal jeung dina kunut garis besar nama. Ngan pada di kumusannifna teh disebutkeun kabehanana. Mun dina sapina mah pas beri salapan 11. Sunat abad dina sapina mah 11 itu Salapan mah ieu salapan. Kroper 11. Tuh tadi disebutkan kabeh euy ngan kitu pokona mah 20 di antarana kunut jeung tasyahud awal jeung rinci-rincianana. Jadi salapan nya anu dieu mah tong enggak sukeun nya mang. Anu mang mah da lain. Tabus kana sunat abad. Ngan di antara hal anu menyebabkan kudu sujud sahwi. Mang ke. Mang oge lamun salat sunat tadi salat menang adek sujud sahwi. Nya di sahwi ada teu masalah. Ini sunat mah. Oh iya sunat hayat hijina tadi naon? Langsung takbir intiqal kayak gitu. Hati mah jadi deui. Sunat hayat Takbir intiqal da iftitah. iftitah. Kemarin yang dah hiji ya. So kayak tuh pertanyaan serius yang bisa dican paham. Orang mah ieu mah bisi gitu bisa aya dican paham. Bisa dican paham atau dina salat gitu dina salat aya nu mang keneh tulisan apal jawabanna gitu. lamun ditaruhkeun di itu juga aja gitu anu poho Ustaz. Tapi lamun prakna insyaallah Udah gampang dah, geus curang tarik garis besarna, geus digampang-gampang. Naon tarik garis besarna kaiji sunat abad, sunat anu kudu digantian ku sujud sawi, sabriji garis besarna 2. Kunut teuing tasyahud awal. Sunat hayat naon? Sunat hayat. Bae teu kudu kabehanana. Pokona mah kesunatan selain ti sunat abad. Bisa ya ditek-tek mah tuh bisa. Alhamdulillah insyaallah Kalau tadi karena sak mang dina bilangan rakaat, mang jika ieu dina aya sabriji gitu pagawean. sok nyilap we gitu cuman lamun jika tadi tambahan sujud sawi teh naon bae. Bae. Ingat tapi gitu. Poho jeung salah mah da sifat manusia. Itu ada ya tadi tarang ngapalkeun. Jika kita paling kewena video gitu tuh. Biasa lagi usul salah. Ah bener kita meh aya kayaknya video.
lumayan. Baru sare itu video ge. Hah? Baru sare itu video. Barisan. Itu lain lumayan karena iya. Soalnya menitnya apa nih kan bagian mana abdi mah coba antep ya belum Karena jam tayang lumayan. Aya doang Manfaat. Iya. Naon? Orang pernah nanyakeun Kang cing teh harita kumaha carana ngaliheukeun kebeletan aya maca surat Al-Lail jeung Asy-Syams bari jeung adagoan salat maghrib 10-10 Asam sih. Asy-Syams 10 Al-Lail 10 bari ngadagoan salat maghrib Saat maghrib jangan ngaliheukeun kebeletan Itu masa Air kita Asam-asam alay. asam saya nu wasam si baduha. Al-Qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Jeung jeung alain. Lebih mah yang atur ibadah. Oi kawan mah Maksakeun sih mereka eta guys. Ai getol mah lain poho hoream. Ai poho mah beda deui. Judul Judul. Mana hoream nih getol. poho-poho banyak Definisi rukun salat naon. Panlir itu yang gitu langsung. Sok atuh aya tuh pertanyaan. Tadinya geus si gitu tah tatkala imam leuwih rakaat atau kurang rakaat seperti tadi. Oh, dengan dangu. Ya urang tinggal Kira bakal kayak tadi bakal Kita kasus mau mengganti di lambang berjamaah. bacaan, kumaha kan niat bacaan eta tasawuf, kan? Tasawuf teh subhanallah. Mau mengganti gitu. Diniatan dikir, tuluy diniatan ngabejaan imam. Lamun nganiatan ukur ngabejaan imam hungkul batal salatna. Jadi kudu aya diniatan dikir jeung ngabejaan. Sama me nyebutkeun subhanallah teh urang niateun lah berarti. Nya maksudna mah bari jeung maca eta teh urang ulah berujung digolikeun imam atau kumaha jadi kudu ingat urang teh masih dina salat kitu itu. Jadi Ulah sia kade ye sok sanajan fikih ku urang dicocok-cocokkeun kana akal, fikih lain akal kade. Fikih mah riwayat. Ulah ayeuna urang can apal fikih tuh kurang dicocok-cocok tuh menang kade. Kudu riwayat euy fikih mah sia. Sok asal jadi serba salah kan bingung gitu ke bacaan cek si imam salah. Terus subhanallah kan jadi membacakeun bacaan Jadi pikir hukumnya. Hukum, Pak. Hukum. Riwayat. Ya. Riwayat sahanya riwayat Imam Madhab gitu. Sok sanajan benang di logika gitu. Kan kade fikih mah lain logika. Sok sanajan logika urang cocokna kana hukum nu ieu tah. Kade eta mah ukur sebatas cocok, lain hukum sabenerna gitu. beneran eta mah nya. Lain kebenaran lain eta cocokologi. Kajaun apa jeung riwayatna gitu. Ngacokeun. Beneran mah urang mah kudu nurut teh reawat tah urang mah kudu gitu. Cara apa riwayatna kumaha carana ngaji ieu. Ngan ngaji teh lamun geus aya pendapat ulama seperti kieu, kurang dipikiran teu pati cocok. Lamun eudeuh di tangan ibarat sejen pe, ngan ulah nepikeun ka ada cek urang mah teu kitu, bari jeung pendapat sorangan teh tah tuh. Bisa. Katakan geus nurut. Katakan geus nurut. Gitu. Cuma lo. Itu dia teh ke barat. Kan men keur bacaan urang teh satu gitu. Kela bakal kasusul deui dina bab berjamaah ya. Soalna lamun subhanallah na diniatan ngabejaan imam hungkul gitu, eta bakal ngabatalkeun kana salat. Tong bingung atuh matakan kudu ditanyakeun ge. Ya mata kumaha solusina gitu terus. Gampang nih kan zikir we subhanallah. Subhanallah. Tapi kan mahal aja. Panaman bacana ge darurat. Sedangkan hari ad-darurat tubihul mahdurat. Itu mah itu darurat berarti darurat. Jadi resiko urang ngamakmum ka makmum anu teu balik dina salatna. Kumaha cara ngabenerkeunna? Memang bisa. Pan eta daripada salah salah geus ingat teh salah. Jadi geus tinggal oh jika supir jika tinggal bisa Kudu beres kan bacaan urang mesti beres betak nyaho di masalah ge. Eta mah beres. Kali Heeh. Kan misalkan anak tahiyatul kaduana salah misalkan kumaha si imam.
Nah kahiji Kamu parok, orang dimisahkan orang itu mana cukup. orang datang pasti. Lamun dina tahiyat kahiji si imamna salah. Mana nyaho salahna gitu. Batalna imam nyaho paroko. Karena kan si imam geus nangtung mah jadi batal salahna ge. Urang mah milu batal. Kata urang kumaha satu. Mau paroko sorangan misahkeun Parahan. Oh, teu paraham ya teu paham ya jelema ieu. Bisa nyerangan. Henteu. Bere kode tilu Ye. kode aja. acan ketan Dina tahiyat awal si imam geus nangtung pan lamun diukdi manehna bakal batal. Urang kumaha sedengkeun inget ieu teh can tahiyat awal tuturkeun si imam. Sok sanajan sarua salah sabab naon sunat. Oh, sunat. Padahal sunat abad. Tah lamun di parukunan karek solusina mufarokoh. Dina parukunan. Ngan lamun engke kieu berarti ngan lamun engke ekspektasi imam teh henteu sujud sahwi. Urang mau parokona di dinya berarti urang sujud sahwi. Di masalah nu bieu. nya mengganti nanti engke berarti Tapi tamatkeun heula we nya anggar gitu nya orang salat negara. acan tamat. Lain maksudnya Tapi kan tahiyat akhir. oh itu kan tahiyat akhir karena sujud sahwi gitu. Heeh. Gitu. Megatkeun ana di dinya. Ya paham sih tadinya. Seperti gitu ah. Pokoknya mah selain di rukun tuturkeun deui imam. Putusin aja di akhir. Cara nu eta we cara si imam sujud tilawah atawa naon tuturkeun urang. Imam kunut atawa teu kunut tuturkeun. Namun imam poho maca Fatihah diingetan ku subhanallah acan eling wae. Ya, tamu mufarokoh we, mufarokoh. Tapi dalam lamun imam teu kunut mah urang anggar teu bisa sujud sahwi nya. Mun imam nu teu kunut mah. Iya. Nya tadi paling lamun eudeuh di sujud sahwian nya mufarokohna imam salam mufarokoh itu urang leungit ganjaran berjamaah. tatkala nu bimah henteu sia. Tatkala nu bimah heueuh. Dan Imam Syafi'i dina riwayatna tatkala ngamakmum ka Imam Ibnu Malik, ka Imam Malik henteu ditambahan ku sujud sahwi. Salat biasa we kitu. Subuhna teh make kunut gitu. Sanajan Abi mah biasa kan jinjak orang itu di masjid kadang menuju imam kunut, kadang menuju henteu. Nah ngikuti we gitu. Jadi urus ka firman eta. Soalnya kieu sih eta ge emang lamun aya pernah kejadian gitu nya. Jadi keur berjamaah ya. Posisi teh aya nu makmum gitu. Nah, makmum. Hari itu teh pohon kana nu bieu teh kana pohon kana tasahud awal. Gol muparokoh tidinya teh gitu. Atuh gua nyelong he posisi di tengah gitu. Jadi nah cenah ieu jadi misi. Ulah langsung muparokoh. Tatkala masih kana dina hal anu sunat mah. Tapi besok aya pikiran kieu we padahal lamun ditu nya. Kan abi masuk telinga teh seukeut kitu nya. Tah ieu tasdidna salah ieu. Tadwina dina Fatihah gitu nya. Beneran iya gitu kan, iya jadi iya gitu kan. Iya biasa gitu. Kan abi nilai gitu kumaha eta ieu hukumna. Ulah karena ka imam. Naon atunya tempat orang jangan ngasah kana husnudzon eta teh. Baheula urang sarua kitu. Pokona aing keur ngaji krumiki we ngaji teh jeung alat keur carejak tasawuf kitu. Keur mah urang bisa apa kan? Jeung rumah saing bisa teh geuningan. Imam kolot jadi imam bacana teu pati geunaheun pan kahayang urang mah mufarokoh jadi ego teh geuningan urang teh sombong kene-kene urang bisa. Tah nya saeutik jadi cing bisa husnudzon lah. Cing bisa sering-sering husnudzon soalna ripu ka urang keur salat ngadon mikiran batur gitu. Besok aya kitu aya kitu nilai ieu tadwina gitu salah. Fokus di kana bacaan orang mulikeun supaya poho ka manehanana. Kita beneran karena gerakan Ulah, komo ke dina salat ulah sering teuing merhatikeun batur, matakan urang sok nyeungsirikeun atau urang sok nyarekan masalah firman nanyakeun kitu memang kitu solusina. Memang kitu solusina. Ladang urang latihan husnudzon. Tutup telinga. Mun ingat fokus deh karena bacaan urang. Ingat ka batur fokus di kana bacaan urang. Kan abi teh bisa berfokus kana bacaan gitu kan. Nah, eta nu dibaca teh salah gitu, abi teh gitu. Nah kieu nya. Nah, fokus di kana bacaan urang tong bacaan batur. Oh, berarti teu kadenge meureun pas mah. Gitu. Berarti urang enggak jadi terhuk suka gitu.
Setan lah gitu. Aduh Pak aing. Baik, meureun lah jadi kade sudah. Sekarang sesuatu sekarang kan. Setan jam. Si Honsam. Bener gitu. Si Kanjang. Hansam. Lamun tidak sholat, saya berjamaah. Imam, makmum, kayaknya anak kayaknya 27. Dari Aku mau pemainnya imam. Ngomongkan batur. Ilmu mustabi anak mencapai 40, kumaha anger kan 27. Anger jadi najan urang duaan ge kayak anger. Da asumsi Imam Syafi'i paneta terjadina nu disyaratkeun 40 lalaki mah dina salat Jumaah. Jadi asumsi Imam Syafi'i Pak Haji, zaman Imam Syafi'i mah setiap aya lalaki jumlahna 40 dina hiji golongan, salah sahijina yakin aya walian. Zaman ayeuna ngumpul 200 jelema mun keur konser atau naon yakin teh aya walian salah saurangna. Panteu. Gitu. Jadi meureun bahasa berjamaah teh Berjamaahnya lebih hiji. Ya gitu maksudnya mah. Matakan berjamaah ganjaran kana pasti aya walian salah sahijina teh. Matakan Imam Syafi'i wayahna tatkala Jumaahan kudu 40 jelema gitu. Anu mazhab sejen mah panteu wajib 40. Jamaah tiluan tulis salat Jumaah aya khutbah aya naon sah. Oh, yang mahanya Bapak si Yoyo. Kang Wali. Ngalamun cek akang mah kamari kan ngaji dina Risalatul Aulia. Zaman ini lagi aya. Pokokna mah ngaran-ngaran hiji lembur teuing naon atuh da gambaranna teuing kecamatan teuing naonnya pokokna mah tina setiap daerah yakin aya hiji wali anu ngajagaanna. Dalam eueuh walian dina tiap daerah yakin daerah teh bakal hancur gitu. Bakal hancur moal eta pak. Aduh, saha ditanya. Pada zaman ayeuna mah da wali mah kabeh ge mastur, zaman ayeuna mah teu kaciri. Dina kacirina ge kurang bakal disengsirikeun, jeung urang moal percaya eta jelema deukeut jeung pangeran gitu. Jadi wali mah kena di penangan wali ini. Wali mah gitu. Carana urang ge paneteukeun berusaha beureuna. Ngaji kieu teh ngaji apal kana hukum pangeran, kana hukum syariat kumaha. Tatkala urang geus apal tuh ningali jelema anu cocok jeung ilmu urang bari jeung tingkah lakuna sesuai jeung naon aturan Islam. Ya bisa gitu asumsi urang eta wali gitu. Wali sadetik latihan. Nama wali istilah eta tuh ari wali istilah wali urang kurang dibahas ieu anu mantawala taatu. Taatna tuluy-tuluy ya anu istilah wali samenit eta jadi wali setuluy. Wali samenit. Latihan asa jauh nih. Aya teh wae. Pernah dengar kieu pas ngaji teh cenah sarua jeung infak sedekah Kopi. 1000 kudal cenah. Ke awet tapal sih riwayat eta mah. Nganana apa riwayat mah tatkala dibandingkeun alus mana salat sunat jeung ngaji anu hukumna wajib cara ieu ngaji fikih. Hukumna alusan kena ngaji wajib dibandingkeun. Jadi maksudnya kieu urang lebih baik salat sunat rutin tapi teu ngaji atau mending kene ngaji tapi tara salat sunat mending kene ngaji tara salat sunat. Da sabab dina ngaji aya zikir, aya ibadah, aya naon. Kan dina saurupna geus wajib zikir. Da buktina Kangjeng Nabi geuningan dina eta dina mimiti kitab Ihya. Kangjeng Nabi teh dihadapkeun hiji sahabat mah keur ngaduha, keur zikir, keur nya riadoh we lah gitu. Anu hijina di mah keur ngabahas halal haram. Kangjeng Nabi kumaha nyariosna? Talamun anu golongan ieu ngadua, ari ngadua mah jang dirina sorangan tatkala dijabah bakal dibere lamun teu mah nya moal. Tapi nu ieu ngabahas halal jeung haram, ari Allah resepkeun kanu kitu yang pasti bakal dibere ganjaran. Urang mah milih kanu kadua kitu. Kan ulah aneh mun loba santri, salat sunat natara tapi naon natara tapi manehna keukeuh ngaji, da emang kitu. Emang gitu. Ya mengaji tanah salat sunat. Nah, eta masalah. Tapi itu bisa dibenarkan eta ge kene-kene urang santri tuluy ngaji dipake alasan urang teu ngalaksanakeun salat sunat salah cek akane. Dan alus mah ke salat sunat bari jeung ngaji ngan lamun urang milih salat sunat atawa puasa sunat tuluy ninggalkeun ngaji mending ulah kana sunat tuluy ngaji we cenah. Asli ya, cenah ge lamun seugna ganjaran ngaji gitu bisa disaldokeun. Asli jelema teh bakal ngaraji kabeh. Katakan heureuy ngaji mana da berat ini ngan tunduh mah atawa naon gitu. Nanti teh mau ke Rencia namanya.
Beda dasar itu jelema mah urang. Asik kene beda alam. Cing yakin urang da bakal kaalaman kayak gitu. Ngopi deui. Ngopi tuh. Bukan tilu. Bagi bisa nuga atau menu atau haruan geus sebab klasik ya. Ngaji henteu. Oh jaga pokona. Biasanya rek soalnya itu. Asli urang mah nekankeun di mana we ngaji manu pentingnya jelas gitu. Ya ngaji akidah urang gitu ulah akidah keur mah teu sarojeng urang tuluy urang keukuh abus ka dieu ulah. Di mana we ngaji mah teu di diungkul oge. Nu penting aya ngajian. Justru eta aya jeung lain. Hari kolot mah ini namun kabudakna nu rek indit ulah poho salatna cenanya. Kan sok sering gitu. Nu bener mah kudu ulah poho ngajina. Salat mah ukur ngabentuk pribadi jalma anu salatna geus bener anu eta bakal tanha anil fahsya wal munkar bakal dijauhkeun tina pagawean dosa jeung pagawean teu pikasepeun batur jalma anu geus bener dina salatna. Tapi lamun ngaji mah bentuk lingkungan. Sedangkan pan kalakuan orang 70% nya teuing sabaraha persen gitu dominanna teh dipengaruhi ku lingkungan bener. Bener. Matakan anu peuleui alus mah ngaji minta dina tara salat kulantaran gabung jeung ngaji daek salat sok sanajan di dinya we hungkul salat teh kitu. Matakan ngaji da. Ulah poe ngajian sok sanajan teh di dieu. Asli di mana we ngaji bagus teh di dieu hungkul oge. Gimana we nyari? Maaf sama nih. Serius. Itu maksudnya orang misalnya ngaji itu ada bukan ceramah ngaji tapi misalkan mah lamun orang mengikuti itu di TV ganjarannya sampai jeung orang ieu teh Aman online gitu. Tuh online pasti beda lah. Beda al-ujroh bi qadri ta'ab ngaran-ngaran buruh mah kumaha digawena. Ngan mun nanyakeun sanad urang sanad ilmu heug ninggalina teh dina YouTube. Dan nanti gitu siaran langsung gitu. Siaran langsung ganjaranna sami jeung urang gitu jeung pasti bentan Pak. Pasti bentan da dina gawean oge kan beda modelna. Nya lamun urang indit ka ditu apa nya ngaluarkeun duit nya naon. Ngan dina sanad ilmu tetap nyambung. Nyambung aya nya gitu. Dina sanad ilmu. Ada ya pertanyaan amannya sunat awalnya sunat hayat salahnya kewe mun aya tadi tanyakeun Mpoka deui. Barhodanya cing bisa diamalkeun sok sanajan saya. Babu mufsidati sholati ilahuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu